Abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti, jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta, persaingan anu sengit. Abdi teh asup ka limbah hitam, hari teh ka limbah hitam, loh ilu mabok teh zina, judi. Ayeuna abdi sadar Gusti, embung abdi mah sadar teh lain teu mampu, embung we horeng dosa. Hampura Gusti, tunggal peuting hampura, mata abdi hampura Gusti, ceuli abdi hampura, bebeneran Gusti. Abdi mah moal balik deui kanu koskara itu, boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti. Abdi sieun ka neraka Gusti. Abdi hayang salamet Gusti. Abdi madeg ngaji, abdi madeg sholat, dideuleuh ku urang tingkahna, Allah pandeuleukeun. Bener tante sia tobatna, ternyata bener, kanyahoan bener lah kumaha. Nyaritakeun masalah soal saksi anu diwasiatan, kudu bersangkutan nu titah nyampikeun ka ahli warisna. Eta saksi tersebut teliti heula kebenaranana, bener apa henteu barang nu diwasiatanana, coceng apa henteu jeung kebenaranana bener apa henteu. Maka saksi tersebut dititah sumpah. Nah ieu mah geus panjang dongengna kamari, ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi, lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang, jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjeng Nabi, ku hadis. Geus hadis teh mufassirun lil Quran. Hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah langsung bae neureuy-neureuy hadis Kangjeng Nabi. Oh, jelema beuki jengkol keneh, beuki hulu asin keneh, masih keneh beuki main catur keneh. Deuk nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuat tina nur, nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha teu sambarang. Kudu ditafsiranna ku saha? Ku ahlina deui atuh, mujtahid. Di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana. Kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng. Ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an. Beres sahabat teu araya ku tabiin. Di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi. Tapi tahun 2011 ayo deka saha mengadu coba urang kuari, deka saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Quran. Sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi. Untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese, lantaran atuh urang bahasa Arab kita bisa boro-boro bahasa Arab, bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan, Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa. Jawana Jawa mau arep endi sira ge wede mengkonon ai Jawa kos kitu wantah atuh eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang, ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak eta Jawa madak ngalah awe geulisnya saya we ditanya, neng di mana? Cicing bae. Neng di mana? Cicing bae. Neng saking pundi neng? Oh mau geus leutik hate aing mah geus mau berada deres kana iku kronjo wege itu mah terparah sedunia ge. Jawane ora diterima iku mah boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang ti dieu ka mau lain deui, urang ka krese ka kronjo Jawa geus lain deui, urang ka Serang atuh geus lain deui. Ora pada iku Jawa ge wih. Masya Allah puyeng kita mah ge. Rajeg tapang parah nama rajeg. Eta mah Jawa lain Sunda lain ya mah. Tapi urang ngadenge ka Solo kali teh ya Karim Yogyakarta.
urang ngadenge orang Jogja bari ngoser bari sumuhun dawuh adat kekeratonan dipake kabita urang bahasa Jawa ge bae geus nunjukna ge geus ieu kieu aduh wahara jasa ieu tah jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedaannya akeh temen li kumaha ya Allah urang Sunda urang ke Bandung ke Bandung terus ke Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung nek naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor janama tah tapi lamun Karawang lain deui janama anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang tama eueun nu teu ngejat kabeh ge gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah keur hees ge hudang bae pokona mah masyaallah tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae masyaallah dia jeung saka di EWC di bawah teu cek urang teh ieu ngobrol tapi urang ditu mah pan biasa bae eta teh ditanya ku kolotna EWC di bawah teu ka dieu idih wahara cek urang teh atuh di ditu teu aneh urang nu aneh ge masyaallah ilu dibuat di ewe lurah teh jero-jero acang weh, orang jadi kieu bahasa. Tah, urang keur carita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa aya. Jawa napang poharana Tangerang, Sunda napang poharana. Moal lah di dunia kos kitu moal teh. Moal tah. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ngadenge Melayu bolak. Weh, gua mah lu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make igok? Mana aya? Tugas gitu bahaya tau. Waduh Melayu guys parah jasa tamang guys. Tah eta aya di Tangerang kabeh eta. Ya Allah tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu rawi ieu mah rawi mah kieu bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah babacaanana panjang jasa terutama salat subuh Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket eta memunda farin jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui dek disidang lain hayu kena berjamaah jelema endahan teu berjamaah kudu nyaho salat mah ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan bisa tukang ngenteh aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepatkan salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepatkan salatna namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios
lamun urang berjamaah sing taliti tarap titartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaah nana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mata urang ge jadi imam teh deuleu heula oh kan di deuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana beres batur kakana ka masjidnya geus ngarokok mah taraweh enggak saya geus beres insyaallah ya Karim anu mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana deuk tartil deuk lalauna kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teh jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majeuna meunang 8 rakaat pareum listrik da pareum dioper kunyana Allahakumut takatsur hatta zurtum geus kumaha jate talar bogan samilih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteu na kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraikeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraikeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mendak maca we kita berian ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang rian ge sakitu hesehna dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing saya mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mentek innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innama kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh henteu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia kurang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis daya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran
la salata ay la salata sahihatun. Ditafsiran deui ku ulama la salata ay la salata kamilatun. Ditafsiran datang ke ayat 7 tafsir. Bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la salata li jaril masjid illa fil majlis. Teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid. Lamun make la salata solihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh. Tafsiran deui la salata kamilatun. Teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna. Terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana. Eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesana. Tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah ge. Cek nu teu salat teu ribut bae segala sah segala teu sama ning aing cek jeuna teh. Geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia. Blon teh. Eta ucapan Kanjeng Nabi. Sok tafsiran-tafsiran anak saha nu mampu nafsiran gitu. Dia lain sa tafsir-tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak innama sihatul amal. Naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu? Ngadalil. Wah, ngadalil. Berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal. Usul fikih teh bagianna. Ieu nu mantak innamal amal lima sihati mal kamalul amal naon? Ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Dijieunlah kaidah. Masya Allah. Ku hari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah. Asana ceulina digertak kaji ku aing. Ya keur carita ulah sambarangan. Quran jelaskan ku hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi jelaskan ku ucapan mujtahid. Ucapan mujtahid jelaskan ku kiai. Geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese. Tuh kitab urang keur leumpang. Tuh. Berarti kiai teh kitabna masyarakat. Aju ku ari kiaina dibere sekupi. Ya kitab kudu dibelem ya. Belum ya kitab ya. Beres ya sekupi ya. Ya Allah. Mandak ku Allah tadi sinaran. Kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab. Acak-acakan bahasana ieu kitab ieu. Cek masyarakat aing embung maca kitab eta. Kurang teu kabaca. Kurang teh loba sekupian. Golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat. Eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani, ruhani teu bisa dibobohong. Teu bisa dibobodoh kunaon teh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu. Tapi urang ngan gideg dong embung. Jangan naon teu kahartieun tah kitabna tah. Kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna. Lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat kok nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunani asana salah ieu kunani kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan teh sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ya. Kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta. Aja teu kabaca ieu kitab tuh. Eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu. Matak teu kapake. Ngaji di lembur di tongtrongan datang ka peupeus tongtrong. Henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat. Teu kabacaeun ngageblek sia ieu kitabna. Kabaca coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mantak ge ulah sama nah ye ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah sami'tu sami'na qara'tu qara'na akhbarna akhbarona gitu akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mas sami itu an anu
samina anu qara'tu anu qara'na anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti menang ti saha kuari urang menang ti majalah Hidayah gitu loh ku urang dipidatokeun tanya eta hadis menang ti saha Hidayah lumayan sakjana sajuta-jutaan salah jadi geus menang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara naman mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisa urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah tapi lamun encan pernah 7 kalimat cukup saking Abdillah mantap kam riwayatakeun bae naon sebabna sakali ge teu tamat baheula mondokna masuk paehna ilmu kajepit ping-ping 2 nah hadis ieu hadis Taimanana tisidina asyada yusiru isil muhtadaruf ala ini augeri undek maot muhtadar ngarana kudu nyaksikeun ka mun undek wasiat maca sejarah nangis lain gat pangyampaikeun tuh sawah nu itu jangan wasiat antah teu meunang salat isnain eta atawa di ini seagama cara atawa di luar agama lantaran di perjalanan dengan ka urang teh ternyata nasu budak oh masalah panggil luar agama lantaran darurat kurang dibahas dina kitab ieu kurang dipanyang nabi eueuh bahkan sakadar eueuh nu di Bali mah anu kadeuleu jujur ka dieu sini wayan diana wayan nazal wayan we geus ngaranna nah iya siapa tolong sampaikan wasiat nih di sini nah eta wasiat agama duaan tapi ulurna atawa saagama ta eta teh maot wasiat Abu Jahal wasiat geus tabal moy ulah nah si anu nyampaikeun teh ngadao naon gitu khona ieu boga rasa na ieu teu beres ieu sanat kulantaran maka untuk mendak tersebut adalah dua saksi khianat sakumaha ada itu ya biasasin zamanal mait sumpahlah anjing Nabi sumpah bainatul alamun kanyahuan kuari ternyata bohong maka pada ayat kemudian ngadakwa 2 saksi dapian lahu halapa aqrabul warasah humpah nupang deket-deketna ahli waris ala kizbihima oh singki madauhu cek urang lagi lamun memang iya sun 2 saksi nu nyaksian tentang wasiatna ahli mayit bisa diterima oh masalah tapi ternyata saksi tersebut setelah diteliti ku ahli waris teh ia adalah hianat asana maka ahli waris kudu ngadegkeun deui 2 saksi untuk ngadakwakeun bahwa saksi tersebut telah berkhianat terhadap keluarga lantaran ieu barang-barangna nu kamari geus dijelaskeun kapan geus ditataan barang jumlah sekian berarti modalna sekian nah eta teh eueuh hiji
hiji teh ieu teh piala wadah anu terbuat tina perak dihias diukir ku emas eta mantak asana ieu dua saksi hianat eta lah lamun memang benar-benar merasa dihianati kudu ngayakeun deui dua saksi untuk mendakwakan dua saksi tersebut bahwa saksi pertama adalah hianat. Geus engke lamun dipanggil ku hakim kemudian kebenaranana diadukeun ternyata nu menang adalah ahli waris wal hukmu tsabitun fil wasiyaini hukum tetap dina nu didewasiatan mansukhun fi syahid berarti disalin dinu nyaksian artina dibubarkeun geus kekuatan saksi ahli waris diperkuat dibenerkeun sanggeus dibenerkeun saksi nu itu berarti mansukh. Wa kadza syahadatu ghairi ahlil millati kitu keneh lamun nyaksianana lain saagama Kristen misalna Yahudi misalna Konghucu misalna Buddha dan lain sebagainya model di dieu nu nyaksiana adalah Nasrani mansukhatun nah ieu ge sarua bae teu bisa dipercaya ta eta teh baheula kos kitu kuari kejadian aslina kuari di negara urang di negara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae pengacara kafir hayu bae saksi teh kudu anu saagama Islam deui teu bisa disaksian ku kafir boro-boro saksi itu terdakwa mendawat komo ieu mah saksi nikah mah kudu adil-adilna dideuleu walina dideuleu saksina kudu nu ahli ibadah ulah sambarang budak eta geus dibawa bae geus kawinkeun teh keur peuting nikahna sana nyaksian itu mah tukang beca saksina anu sok kadeulean ping-pingna sakadaek bae eta nasibna kumaha lah ulah loba omong penting mah ditikahkeun bae daripada henteu cenah pan kos itu tah ieu sing ada ieu teh pan anakna ke turun temurun masyaallah ieu saksi kudu anu saagama ieu mah keur carita baheula asli kajadianana dua Nasrani nu nyaksian na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris di dinya aya ba'da sholatil asri ieu keur nyaritakeun kok dicaritakeun salat asar wa tibaru sholatil asri ieu malit tagliz ngaitibar ngitung-ngitung ngareken salat asar hanya supaya luar biasa keraslah hukum sebab di ba'da asar etalah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung nu mantak dijelaskeun ba'da sholatil asri ta eta teh jeung sawareh mah lain asar unggal ba'da sholat bae tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah ba'da sholatil asri ieu maksudna litaglil wa tahsisul halbi bil ayati bistahini min aqrabil warasah nangtukeun sumpah dina ayat tadi dua saksi nu leuwih deukeut soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati khusus karena perkara anu tunibat tadi allati nuzilat anu diturunkeun ayat tadi coba anu pangdeukeutna ka ahli waris padahal mah kabelah dieuna mah anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut tamak endek anu pangdeukeutna ka ahli waris mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturanna bae gae atuh dengen-dengen anu penting mah nyahoan bae mangga bae dengan ieu mah keur carita kejadian khususil waqi' allati nuzilat anu diturunkeun ayat khusus kejadian anu tadi yakni nu naikna adalah aqrabil warasah dua saksi nu pangdeukeut-deukeutna ka ahli waris kitu teh barahul Bukhari anna rajulan min bani sahmin kharaja hiji lalaki ti turunan bani saham kaluar ma tamim dari babarengan jeung tamim dari wa adi bin badda jeung adi bin badda Taita dua nana wa huma nasraniani dua nana beragama Kristen. Pamata sahmiu mautlah si kisah mi bi ardin laisa fiha muslimun di hiji tempat nu eueuh jelema musliman. Palama qadima bi tirkatihi barang datang manehanana qadima tamim dari jeung adai. Kalawan mawa tirkahna dibejakeun ka ahli warisna. Ternyata barang diteliti ku ahli waris papakidu zaman min fiddatin mukhawasat kalengitan hiji tempat hiji wadah
hiji kitu piala terbuat min fidatin tina perak mukhawason anu ditaretes tu diukir bizahabi ku emas atuh akhirna lantaran mahal hargana parupiah dilaporkeun lah Tamim dari tersebut jeung ada ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ieu mah geus diberitakeun ngan ayat tek hadis da di dieu nu mantak dijelas urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu atuh ngadengekeun bae bari nundutan ge masalah cek nya teh mun nundutan memang watak kula ieu terus mah datang ka paeh ge berwatak kitu ieu ieu mah keur carita aya tekna di dieu jadi urang ngaji Bukhari teh kudu taliti lantaran ucapan Kangjeng aya di dieu tekna nu dibacakeun ge mendak panuzilat diturunkeun ayat nu pertama pahala umat nu pertama titah sumpah ku Kangjeng Nabi Tamim dari geus surahna nu kamari ieu mah keur carita tek hadisna ieu jeung kiadai sumpah beres geus sumpah mah nyana sumpah wallah make aturan-aturan Islam make wallah padahal mah nyana agama Nasrani tapi tetep make wallahi ngaran sumpah mah wallah urang mah sumpah teu make wallahi pan di Arab mah kam hadza tasabah kam 50 real cek gana 50 real cek urang pan ditawar ke urang teh tuan biasa awewe mah pan kos gitu tuan 15 real wallah la eta teh nyebut la bae make wallah nya mah demi Allah henteu geus kos kitu bae orang Arab mah kos kitu wallah la nek mere kam tuan hadza 50 real halas 30 real wallah halas make halas wallah demi Allah los cek urang mah atuh make wallah teuing cek urang mah deuk los doang ge masyaallah atuh kitu bae urang Arab tiba heula ge wallah make wallah bae tah aya di urang mah lain demi ye henteu demi we mah bener mah henteu bener sia henteu demi geus atuh henteu mah ngan demi doang nya mah eta nya sia tadi demi naon demikian henteu terus di urang demi doang. Nah, disumpah ku Kangjeng Nabi beres summa wujida rajam di Makkah ai prakapanggih wadah tersebut di Mekah. Pakola cek eta lalaki nu manggihan teh ibtanahu min tamimin wadin cek penjual kaula ieu nu mantak dijual menang meuli ti Tamim jeung Adai. Wah. Berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah Kangjeng Nabi disumpah Tamim jeung Adai maneh bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku Kisami turunan ku seorang teman kaula turunan Kisam bahwa ieu barang-barang tita sampaikeun ka ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres tapi ternyata kapanggih di Mekah aya barang tersebut neleungit kapanggih begitu bebeja ditanya menang tisa menang meuli tisa ti Tamim jeung Ade berarti bohong baheula ngana sumpah aya nu disumputkeun nu mendak turun deui ayat panuzilatil ayatus tsaniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usirat ya tadi namun nyata-nyata bahwa manehanana teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadegkeunlah dua saksi ti ahli waris tuluy kemudian baqama rajulani min auliya sahmi dua lalaki naik di wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya na nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah lu pertama wahwa saksi lu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris gitulah numendak paqama Amrun ibnul As wa rajulun ahor dua lalaki dina Imam Tirmizi mangariwayatkeunna hiji ngaranna Amr bin As nomor kedua lalaki sejen numendak manehanana siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ke Kisahmi pahala apa sumpah wa kana aqraba ilaih manehanana lah nu leuwih deukeut ka Kisahmi tapi riwayatin
farado fa'uso ilaihima wa amarahuma ay balligha ma tarakah lah falamma mata qadal jam. Nailah aya dari riwayatna lain gitu. Tamim Dari begitu manehanana lila diberi hidayah ku Gusti Allah. Orang diberi hidayah langsung datang ke Kangjeng. Abdi besi kaburu maut cek Tamim Dari. Hayang asup Islam ya Rasulullah. Cek Kangjeng hayang asup Islam langsung. Adi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ade ge sarua. Abdi embung tinggalin kepercayaan abdi salerosna maka Tuhan tetos lila kan kulantaran asa gengsi we baja iman ka jelema anu hina ka jadi papan pakir miskin lain pedagang abdi ayeuna hayang asup Islam geus asup Islam barali ka imah sanggeusna barali ka imah datang deui ka Kangjeng aya naon Tamim abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani. Salah sahijina baheula nu kungsi disumpah ku Gusti. Abdi dagang ka negeri Syam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi. Di jalan sebelum sampai ke Syam wafat. Memeh wafatna anjeunna wasiat kita nyampaikan barang-barang. Ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas. Wayana sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti. Mangga bade kumaha-kumaha ge. Oh, anjeun panggil ahli waris Sahmi. Setelah ahli waris Sahmi dipanggil ku Kangjeng Nabi, tah Tamim jeung Ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikan tirkah, menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana aya anu disumputkeun ku nyana yakni hiji piala bener cek ahli warisna taya nyana baheula sumpah untuk menutupi dirina ku ayeuna kitu deuk kumaha ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut walaupun kumaha kami menuntut kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana ku Kangjeng Nabi kitu disumpah bener ieu barang mana bener mana nyokot bener cek Tamim Dari bener cek keluargana ieu teh barang-barang anjeun bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjeun Tamim jeung Ade siap ngaganti siap abdi siap jasa ngaganti kumaha ieu cara ngagantina kuduaan abdi saparo ieu saparo jabaheula malingna geduaan kemudian kami hasil lagi babagi duaan keluarga atuh ngagantina duaan mantep dasar ahli sorga mantak naon atuh kuari dilaluhur mun ngararaku atuh heuta turutan Tamim Dari tah ngaku masya Allah sakitu ge nya nama ti Kristen baheula asup Islam maju ngaraku beuh mun kuari ngararaku ieu duit negara mun di aku dipaling geus kajen tama Soeharto mah geus teu aya nu aya bae atuh kuari mun ngarasa ieu teu ngarasa tuh ulah jangke ge kanyahoan di akhirat engke sidang ke di akhirat oh pemimpin urang di sidang tuh pan itu nonggengna ka kain cabainya. Wow, diberitakan kan ku malaikat. Ini adalah pemimpin RI. Menjabat sebagai ini adalah di MPR, ini DPR pusat, ini menteri, ini gubernur, ini RT. Lah RT euy. Tapi tetep bae nonggengna ka kain cabaya RT ge. Korupsi keneh bae. RT sih naon dikorupsi. Dah pokoknya ayah bae lah pokoknya nangis. Eta teh pandidala ku urang teh. Aduh, itu bupati urang tuh keur di sidang tuh. Gubernur urang tuh, ibu. Itu menteri urang. Itu anu urang. Atuh urang ditinggal teh. Atuh rakyat nggih kapan ditanya ku malaikat. Begitu di sidang teh geus aya tulisan nanti malaikat ditanya. Coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden saya mah di heran heran bangun sinis teh kitu
teka bere duit kajian hukumage ya budak ya. Betulkah ini pemimpin Anda korupsi? Waktu orang kabeh ditanya. Cek orang anu nyaho mah betul. Cek anu teu nyaho mah saya mah tidak tahu. Cek anu milu korupsi mah lah geus ulah diperpanjang malaikat. Kayaknya kababawa ieu nya geus muringis satu meureun. Di kitab ini aya ieu bakal ieu. Aduh. Kayak pancak gubernur teh. Ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai. Di antaranya ada yang diberi Scoopy. Nah, itu geus aya tulisan-tulisan itu berjamaah kana neraka jahanam. Teh telah kos kitu mendak naon mun salaladar deui samaruk teh hirup terek di dunia doang lain. Isuk pageto nu beratna mah. Urang teh eueuh kuari aya isuk eueuh deui. Di tengah-tengah aya ieulah seluruh amal perbuatan urang kudu dipertanggungjawabkeun ku urang, teu bisa kuno saja. Dibere perwakilan malaikat raqib atid. Ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang. Moal kebal isuk pageto urang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat raqib jeung atid. Nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang. Ingat-ingat ku urang teh. Ingat-ingat persidangan eta engke masyaallah. Mentak cakang yang Nabi atiru min zikri hadhimil ladzat. Lobakeun ku anjeun ingat ka paeh. Aing mun paeh. Merenung coba di imah sakedeung mah. Kieu kenaon gaji? Aing ieu mikiran keur ngora. Kunaon emang? Lain kunaon-kunaon pan sia ge aing dibawa keur memeh nikah. Dah sok ngomong kos kitu. Teu pan sia disedekkeun ku aing. Aja mah kumaha aja ku majikan. Atuh sia teh kudu daek baheula. Eta dosa kara. Ji, atuh kakak anu maksa. Atuh maksa ge mantak naon lamun ngomong mah doraka kitu pan sia saruana. Atuh pan getek sarua kula ge. Eta terus keur di Jakarta, keur di Bandung, komo keur di luar negeri, inget-inget aya kabeh mangkana. Masya Allah karim. Aju kudu kumaha tuh, teu kumaha urang ngaji teh jangan nyahokeun kos kitu. Mun hayang salamet ge atuh tobat. Aju ku tobat beres ku tobat tahun anaona. Nanaonan ku tobat mah. Urang tobat bebeneran Gusti. Abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti, jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta, persaingan anu sengit. Abdi teh asup ka limbah hitam, hari teh ka limbah hitam. Loh, ilu mabok teh zina, judi. Ayeuna abdi sadar Gusti, embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa. Hampura Gusti, tunggal peuting hampura, mata abdi hampura Gusti, ceuli abdi hampura, bebeneran Gusti. Abdi mah moal balik deui kanu koskara itu. Boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah. Horenganan eta teh neraka Gusti. Abdi sieun ka neraka Gusti. Abdi hayang salamet Gusti. Abdi madeg ngaji, abdi madeg salat, dideuleuh ku urang tingkahna. Allah pandeuleukeun. Bener tante sia tobatna. Ternyata bener. Kanyahoan bener lah kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana panghareupan. Cak Allah, sia kabarit tangka aing astagfirullah. Pan atuh kuari ieu si ting-ting ku sia di deuketan. Bohong menati Jakarta terjadi teman tobat nata. Tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan koskara itu menghindar aing mah ka mushola. Di mushola bae bari ngintip. Ja. Sarua kele atuh. Ente we geus beneran ieu geus di imah bae atawa di mushola. Gitu. Hadir ka mana? Mushola lah. Mun kunaon dieu? Lah gandeng dinya mah orkes. Beuh kada kuari bae cak nu di mana. Nah, cobat aing. Isin aing ka pangeran. Beneran gaji? Bener. Geus moal aing mah. Ulah dipikiran. Pokona mah geus malam ieu mah moal we moal di imah. Aing ka mushola. Atuh geus atuh kos kitu mah.
orang kayak marangda. Ada tuh di mana alpa percaya jasa. Kanyawan anak haji aya teh si baju aya nu karonengan bareureum kan. Nah, eta bareureum. Ieu mah gincu ja. Ya ieu kamu salah bebeneran, tobat nyaan. Allah Maha Uninga. Eueuna naon geus. Nu baheula mabok, nu baheula zina, geus eueuh insyaallah asal beneran. Entek urang ngaji ge supaya nyaho jalan. Baheula aya jelema muznib dia kemudian tukang ngabohong, tukang mabok, tukang zina. Aya praktek ngimpi. Barang ngimpi teh ieu bobogaanana keluar orai. Dina impianana teh manjangan ngabelit ka awak dina impianana. Barang geus itu nangoh bae di hareupeunana di beungeutna dina impian teh. Praktek calangap si orai, barang calangap keluar sana ngagebos kanyana buat atuh hideung digebos ku orai. Tidinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lumpat. Begitu lumpat udah ngimpi cek nyana. Ti harita rada berubah beungeutna. Terus ieu kakarak ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seunu datang ka geheng. Dina impian geheng kos areng sakieu ngimpi gara rasakeun nyerina gurat batunya na ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok, abdi moal balik deui ka zina, moal balik deui abdi ka ngabohong, abdi mandek ninggalkeun lembur Gusti, abdi dek ibadah neangan nu nuduhkeun ka abdi berangkatnya na langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema. Jeung Allah bae Allah kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad. Syibli teh waliullah. Eta jelema kapanggihna nya geus kuru di samping kuru rewag-rewig, di samping rewag-rewig cicingna di luhureun kuburan bae. Kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanana. Tapi kunyam ke nyombai sungutna teh kunyam ke matana kaluhur ka handap, kaluhur ka langit, kaluhur ka handap. Seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna. Jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae. Cak Imam Syibli teh wah ieu asana lain deui jelema di deukeutan Begitu di jero hate dekat-dekatan nyana lompat ya dituturkeun cek Imam Syibli ka mana ieu bari ngadoa ka Gusti Allah. Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nyana ngajawab nangan Allah dong aya eta anjeun ruwag-reuwig kunaon mencarak bahasa orang mah ulah ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentak di ruwag-reuwig eta mah ge baju tambal tepil geus pepegatan jeung kalazatan pakaian ari eta maneh dula-dula ka luhur bae naon inget kana Maha Agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusina dunia jeung akhirat buatanana eta kunyam ge jombae naon abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwal tingan Allah kuari maneh hayang naon hayang gapanggih teh jeung Allah bae teh hayang gapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikan lamun anjeun bener-bener hayang gapanggih jeung Allah sok buktikan langsung perem meratap ya Allah perasaannya nangis kapanggih jeung Allah golepak pae pae tuh dioyak-oyak ku Imam Syibli pae ya ieu mah wih atuh geus pae di kumaha komunikasina ya akhirnya nyana lumpat Imam Syibli ka lembur tulungan kunaon atuh aya mait keur diajak ngobrol pae ayo coba ka ditu hayang ka ditu eueuh ih cek dia man sabakoni sajelema nu niheulaan ka abdi dibawa ka mana jeung ka mana ieu coba maneh ka ditu teangan gade-gade itu pas Imam Syibli keur kabelah ditu aya ya Syibli hei Syibli
ieu mah teu kudu diteangan eueuh nu ngurusan tama mayit ilal malaikat mata wallahu ilal malaikat eueuh nu ngurusan kecuali malaikat cek Imam Sibiko diurusan ku malaikat eta maka kasih kaula cek Gusti Allah pan bisa kos kitu kumaha mimitina awalna manehanana jelema mudnib jelema tukang zina tukang berdosa tukang mabok kabeladiana ngimpinya diberi impian ku kaula seperti eta teh can sabaraha sebenarnya mah impian siksa model gitu teh kidinya nyana tobat ka aing tadarwal khusu isna sana 12 tahun ku aing geus dihampura cek nya geus seunna naon nya mah geus disayagikeun di sorga aing ta eta teh pan teu dijilid henteu dihad Allah mah maha kawasa urusan fikih urusan hakikat engke lain deui urang mah sebagai negara ngurusan teh ngurusan fikih mun aya nu maling potong mun aya nu zina had mun aya nu ngabunuh bunuh deui eta mah wajib diperlakukeun hukum di negara eta fikih urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad loba jelema nu zina teu dihad dihampura ku Gusti Allah eta mah urusan Gusti Allah tamah ngan urang lamun jadi kepala negara atau laji alat negara tengah lakukan eta doraka urusan urang anu boga dosa urusan urang jeung Gusti Allah bae mantap kayak geus aya ditobatan gua setiap di keur ngora mah aduh pemajikan emang keur ngora kunaon cimplong itu kayak di kamar pane mau di kamar mana kan moal jeung paranti cenah tobat aing mah ini cimplong resep tomat bepiceun atuh belum lah geus kolot ku ari mah tah tobat teh mun urang sering main gaple piceun belum gampang meuli deui anyar mun boga remi piceun cimplong piceun sagala rupa urusan sarana itu mazat piceun mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah subhanahu wa taala piceun kabeh kadang dulu ka kamar deui aduh keris jalo bae segala peso ieu beubeur keur ngora ieu waduh aing hurupan ku 40-an make beubeur ieu waduh ieu menang meulina ge mahal ieu waduh amben pohara ieu amben ieu aing ngajawara teh ieu barang aing ngaji kacilongo koreng nu kieu teh bahaya ngamusrikeun ieu aduh bahaya geus ulah sok dipandian eta peso segala golok tutup bungkus kabeh gali kurang kubur cet geus cek pamajikan aku naon dikubur ka nah geesan geus kena jadi tanah ka ditu atuh jual bae sia mah jual malulu nyasarkeun yang gitu kalikeun kongkorong lumayan gua 500.000 kalau segeram ka sugan geus ulah make jual-jual icet geus aing mah ngeusan tanda saksian Gusti tah ge dihareupeun aing dihareupeun Gusti Allah bahwa aing ngeusan urusan kos kitu geus aing mah ka Allah bae geus mantep geus kolot membandingkan kos kitu piceuna segala gelang bahar sekarang cing ieu mah kolot gula bahar cincin eta geus rapihan lamun endek make sakadar sudah bae sudah Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi gosok make ieu disesuaikeun urangna leutik deui urangna setengah sedang deui urang gede deui make cincin teh pan aya nu kuru teh gede cincin eta teh seimbang cek Fatul Muin ge salah teh kudu disesuaikeun leutik deui sedang mun ngaran sunah bae eta teu masalah geus ngan ulah aya kepercayaan lempengkeun ieu urang ngaji teh supaya lempeng saya peso kuning geus piceun bangsa golok-golok piceun peso combong alang geus teh monggo situ beubeur piceun geus segala gitu geus ka Allah bae geus mantep jasa Allah maha uning masyaallah beda ka haji ku ari cek nu di imahna teh kunaon asana bageur ka kula atuh sia masuk aju bae kabageureun kunaon emang atuh kula nyokot duit di kantong ka haji jateuna naon di geus sababaraha poe emas ieu deuleu emas korek emas dijual sugan teh bageur bener bae
atuh ieu mah nyokot ka karage 500.000 maling goreng emasna mah 10 gram. Aduh, ulah ngomong gesan kuari mah. Teh tobat sing lempeng beresan diri urang ka Allah keun geus. Mata dikaallahkeun, ceuli dikaallahkeun, irung dikaallahkeun, sungut dikaallahkeun, beuteung dikaallahkeun. Disejak urang Gusti hirup abdi zahiran wa batinan dikagustikeun. Maksud dikagustikeun neangan ridho Gusti. Ku cara nuturkeun parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti. Geus mantep jasa. Geus lah nu kolot mah geus kitu bae geus. Ulah asa-asa. Segala kakarawang deui segala nanaon ya kitu-kitu keneh. Geus cenah ieu ngabeakeun itu hancaan. Segala hantu mah anggeus. Nah. Minggu ngaji orang bukan sargep kolot minggu ngaji. Masyaallah. Sana jan hujan berangkat bae. Mantep. Ji urang ngaji. Pan hujan. Daripada imah dicarekan. Mun imah ingan ngaji. Orengan nyilib ngaji ge sarua bae. Balak jasa nu di imah. Kokoprak geus beak 3 ku itu. Kotok baru dikokoprokan aing mendingan ngaji. Aing nyetes gaji ge ieu deuk balik ka mana puyeng aing ge ieu. Sugan teh hujan ngaji bener orengan nyilib. Itu binte cenah ieu beneran tanpa pamrih geus hujan panas dicoba ku Gusti Allah. Ayo istiqomah ngaranna. Zalika adna tah eta hukum nu tadi disebutkeun ngabalikeun saksi kawarosan nu tadi nama saksi nyaksian wasiat anu dibenerkeun ku Kangjeng Nabi lantaran memang manehanana sumpah tapi ternyata kekuatan ahli waris teh lebih unggul maka dibalikeun saksi tersebut teh ka saksi-saksi keluarga. Zalika hukum tersebut tina ngabalikeun sumpah ka para ahli waris adna eta leuwih ngadeketkeun ilayatu kana yen ngalaksanakeun para saksi atau para nu kawasiatan bisyadati kana saksina lawajah kana zatna hartina kana sabener-benerna sautuhna saksi jaksian datang ka mana nu kumanehanana ieu ditanggung jawab min ghairi tahrifin wala hianatin tambah ya rubah-rubah jeung aya hianat atawa aqrabu ila yakhafu ngadeketkeun kana yen nya sararieun antara daiman umbadai manihim kana ibalikeun na sumpah sabada sumpah maranehanana geus ayana sumpah ti keluarga eta motifna 2 nomor kahiji supaya nyana sadar bahwa nyana nyaksian baheula teh benar-benar salah atawa manehanana supaya sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku dibalikeun saksi nu tadina nyana nu sumpah kuari sak sumpah keluarga. Wattaqullah lantaran engke lamun benar-benar keluarga daek nyaksian engke na bakal ka memeleh kanyahoan kasalahanana paya tadihuna lamun geus kanyahoan gede memeleh manehanana katempuhan nu mantak awas hiji ulah bohong 2 singsieun ka Allah wattaqullah bitarkil khianat wal kid 3 wasma'u dengekeun ku maraneh kabeh naon nu diparentah kalawan ngadenge sima qabul terima dengan hati yang lapang. Urang sering ngadengekeun ngaji ngan didengekeun doang asup celik katuhu keluar celik kenca eta mah lain sima qabulin ngaran. Geus dicaritakeun ieu ku kiai teh bahwa kredit teh haram ditenge ku urang asup ka celik katu keluar celik kenca. Eta lain sima qabul. Berarti teh sieun ka Allah, sing sieun ka Allah dengekeun sima qabulin. Lantaran wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah moal mere pituduh, Allah moal nuduhkeun, moal mere hidayah ka jelema ka kaum anu pararase kabeh nu kaluar tina taat ka Gusti Allah. Jelema nyaho tapi teu make kaluar tina aturan Gusti Allah, pasek karana moal dibere hidayah ku Gusti Allah. Ngadenge bahwa mabok teh haram, mabok bae, Allah moal mere pituduh ka jelema pasek. Ngadenge zina teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos kitu. Ngadenge judi teh haram
tapi nyana terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kitu ngadenge kredit haram tapi terus bae Allah moal mere petuduh ka jelema kos karitu nah ieu tinggal urang na bae moal kebal urang bakal maot di sidang mandak wattaqullah wasma'u jelema taat ka Allah teh takwa ka Allah kadeuleun ku urang ku geraknya datang ka mana takwana deuleukeun ka sieunna deuleuh urang mun pejabat kumahanya ngalaksanakeun di jero jabatanana mun nyana ahli ekonomi dagangna jeung usahana kumaha jak kadeuleun jelema takwa jeung teu takwa mah boro-boro eta kiai katakwaanana ge kadeuleun datang ka mana nyana katakwaan ka kiaianana ngawarung nyana datang ka mana katakwaan ngawarungna dan lain sebagainya selalu kadeuleu bae di mana mamang ieu abdi mah cenah digawe di mana di pabrik deuleukeun digaweuna kanyawan takwana jadi takwa teh bahasa zahir batin ge bakal kadeuleu pan takwa mah dukungan zahir di jero sieun ka Gusti Allah kasieun nya ka Gusti Allah kadeuleu ku gerak-geraknya nu mantap wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin mudah-mudahan urang kabehan dibere daek taat ka Gusti Allah dibere sieun ka Gusti Allah dibere nurut ka Gusti Allah ulah diantengkeun dina salah ka Gusti Allah sehingga urang kaluar tina kelompok fasikin urang kaluar tina kelompok jelema nu maksiat terakhir orang mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga sakasalahan-kasalahan orang dihampura ku Gusti Allah aya dina kelompok ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim